di payun sadayana aya sawer Sunda titurunan. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang gayungan gelis asep nurendengan mugi kasalametan. Salamet nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan manggih kasenangan. Senangkeun nulis ayeuna ibu mepelinganana regepkeun kanu manahna manawi aya gunana. Guna urang sadayana nu dipambri mangpaatna. Mangpaatna lahir batin nulis teh masing prihatin. Ayeuna mah aya nu mimpi. Nu mimpin kacar oge mung ulah pasea bae. Enggal atuh nyangkal gawe ngararapi saban poe. Repe-rapi tumanina rumah tangga baris genah tapi lamun loba salah urang baris nyorang susah. Susah nu ngajak ngarang-ngarina tungtungna pake sarakapek atuh pake ibadah. Mun ibadah ulah ragu bagikeun kanu pihatu mikeun tong ragu-ragu bilih istri janten bendu. Istri bendu asa bingung poma ulah sok ditundung tapi bojo tetep pundung pangmeserkeun gelang kalung. Gelang kalung serba sae mangga atuh geura angge dianggena saban poe mung kantun plesirna bae. Pelasir alis ka kota tah bawa duit 1 juta mun boga kahayang menta tapi na ulah lauta. Gelis teh ulah gumalis ulah luas leos-leos kajen gelis baris ledis ninggang dina titis tulis. Titis tulis bagja diri patokan muti ajali kajen tiga widadari da moal bisa dibeli. Dibeli ku harta banda da moal bisa kajaga nyicingan di alam baka. Sawerna bade lekasan bilih ngaganggu ondangan mending alut ngabandayeun kemat-kemat nyatang pinang. Sawer hartina pangeling panggeuing masing daring dindang ding bari ngahariring hariring nu mawa iman. Cukup lumur teu reumah anak ting bagea teuing. eta bara diabur-abur geulak. Cukup lumur keong reumah ibu hajat. Geulak mah atuh tong diwara diabur-abur. Mudah-mudahan anu disepitan anak sing mawadah warahmah. Cukup hampura anu ditedak buah bilih kurang tata kurang titik kurang nyugemakeun ka hate pamirsa sadaya nyuhunkeun di hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.